naon bapak aing ngeluk kan aing manggil suung nuhun agan nanaonan agan teh ontu kikieuan teh beuh kieu jempe aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan teh tuh wah biasa nagihan wa jempe aya kejadian naon atuh bapak bendera hitam putih di tenggelan buta lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bandar nangka nah are ulung aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jalan pakai kebatungan agar waras paham bura ngalunyak diantem siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anuk bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma jelema sia teh sia da cacing jelema naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timba ka dia datang naon dengekeun di sia aya sora naon le ya lama tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sih teu nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang serikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan nu goreng patut geuning anu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting naon rasana teh jabrig meureun
kadenge ku yang dikeriting hayang di Boreman buuk alah karunya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh penak sareng saagami leres salira agama Islam leres kulan ai kitu rada teu percaya nah manya Islam make iket aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab pugu da awewe atuh make gamis atuh nya manya lalaki make gamis ya heuh gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah gamir atuh teh mah sia goblok nya gamir mah di mana urang dahar gede teuing gamir sia dahar teh gemul jurig nu kitu mah gemul heueuh tah mah atuh gemul mah di dinya karereun haniwung gemor goblok sia ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor si goblok digemol gemol mah pergi jualan moal atuh teh mah iya tanyakeun tanyakeun ngaranna saha saha kakasih teh sih ngaran urang heeh wah pajang Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya aduh ngan tetangga uing ngalukana Cece Cece Basoka alah bener agama Islam maneh ya heueuh sing aya salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja tapi bener masjid belegug nya aing ge nyaho di masjid sia manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh meureunna katulah agama lain katulah Katolik meureun teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileing agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan leuh saya ditanya ge rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya
syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana Ai kagenap balik deui ti teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lemur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 ai nah jadi laliur kieu ai tapi balalandar nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun tilalap di laut oge tapi aduh Gusti peh maneh dek ngomong naon balik ke Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka pake to aing mah lain geus pake to deui geus nganjang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na ada geuning da 5 geuning asli nama tapi di leuwihan kumana jadi bener oge teh jadi bener oge tah ieu jelema nu lumpuh Yuni nya ge nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener euy iya ai ka-8 cik sileing naon dahar pek sabab lamun urang teu dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag nanti koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban jaku kitu nama teh ku balalan nara tapi salah itu ayo mana rek namahan deui 11 nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kaja kertek karti cenah 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae geus goblok ya aduh